Cek cek jiwa lupa. Jalan Braga, jalan intelek. Tidak boleh masuk keretek, roda beca bemo Honda. Jalan namu Datang ti kalerhar kaburu lieur. Jalan Braga, mobil plat berem. perhiasan emas narenceng, tahan harga jaga gengsi, melitarasi duh kukurilingan Harteu bebenangan. Jalan Braga, tempat shopping jalma gede. Soal harga eta mah soal sepele. Tontonan nu gratis, pamer mode nu garelis, lunggak linggek ucat acet nu nenjokeun panas tiris. Jalan Braga tetep terobah, tegali bertahan sajarah, gunta ganti henteu niru. jalan nu sejen Duh jalan nu paten, hey jalan konsekuen. Jalan Braga heureun Kagigir satengahna beak ku parkir, pareng macet lalu lintas. hese rek mundur, Duh baet nu ngaturkeun wayahna sabar. Tak gitu Kang Wowo. Jalan Braga. Jalan Braga. Jalan Braga Kang Wowo. Teteh digalindengkeun ku pangarsa Tikus endang. munduran. Masuk Nah. munduran. Teh tikus. Lagu heubeulnya biasa Lagu kasuat-suat gitu. Kusuat bisul. Jalan Braga. Nah, mohon urang ngabahas Jalan Braga di ieu teh. Tapi bakal kalintang tegepna saupami dibuka heula. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wayah kieu paluargi sadayana tepang di padaringan channel sim kuring Abah Wowo disarengkan ku Mang Udin Braga. Saya lairnya. Nah, atuh ngarieuh sorangan. Jalan Braga nya. Mohon. Kunaon aya ngabahas Jalan Braga asaku tegep di Bandung gaduh Jalan Braga gitu. Padahal ke tebih teh nya sabaraha 10 meter paling nya. Mohon ti eta we ti Asia Afrika dugikeun ka jalan naon teh nya? Merdeka. Jalan Merdeka lah. Merdeka sanes. Oh sanes Merdeka. Pokoknya teh beras ka ditu nanti ka pasar baru we no lurusan nanti lah jalan teh. Mohon. Tara kirang langkung paling oge 150 meter pangitannya ya. 150 sampai 200 meteran lah. Tapi kakoncara itu teh. Udah mata disebatna oge jalan intelek cenah. Intelek teh siga nu pinternya. Panginten dina sesihan ieu mah Jalan Braga teh ngandung hiji sajarah gitu mata gitu oge mata ieu diabadikeun dina lagu Jalan Braga teh. Da memang ieu Jalan Braga teh up to date lagu ieu teh gitu. Lagu Jalan Braga teh. Deung ka ayeuna teh
mirip lah Ah. Gerang Langkung gitu. Padahal ieu lagu tos lami gitu. Tos heubeul lagu nama lagu lami lah ieu mah. Malehan tos seueur nu apal oge gitu. Nah, kunaon Jalan Braga biasa kieu. Nah, urang tinggal urang pedar hiji-hiji naon anu disebatkeun dina rumpaka lagu Jalan Braga di urang ieukeun urang bandingkeun sareng kaayaan kiwari. Beres. Gitu tah kitu pangintennya kanggo. Mohon da panginten para pamirsa oge sadayana ge seueur nu tos terang Jalan Braga teh palih mana tapi aya oge panginten di sapalihna pamirsa anu teu acan terang teu acan uninga Jalan Braga sok sanaos sakitu kawentarna di Kota Bandung tah kitu. Nu kahiji kalimat kahiji Jalan Braga jalan intelek. Kunaon sebab jalan intelek da kapungkur mah eta teh jalan tempatna nonih-nonih Belanda eta teh nya. Jalan Braga teh kan Bragaweg cenah. Bahasa Bragaweg. Brakewek. Bragaweg. Brakewek. Da eta Jalan Braga teh tempat nongkrongna nonih-nonih company kapungkur. Wah as upami urang ninggal eta urang muka bukuna Pak Haryoto Kunto. Bandung Tempo dulu, aduh waas eta Jalan Braga belum mobil hiji ngan ukur hiji 2 tinggal kapungkur mah nya gitu. Bandung Tempo doeloe Eta mohon. Eta tempat ieu tempat istilah nama lah jalan anu dianggap paling tempat saya kanggo nongkrong begitu nya. Margi di dinya teh kan pertokoan. Karena pangitan zaman kapungkur mah teu sadayana tiasa kadinya sama tiasa wae kadinya mah asa kumaha meureun urang kampung kadinya bau lisung gitu nya kadinya seueur nu none Belanda kan dina kalimah rumpaka kalimah salajengna keretek wae teu kengeng lebet. Keretek teh sanes rokok. Delman keretek kan kapungkur mah. Jadi ayeuna teh ngabahas kendaraan anu kenging kadinya itu kan kendaraan anu terpilih lah istilahna mah teu sadayana tiasa lebet. Jadi konten ayeuna teh ngabahas jenis-jenis kendaraan kayak kapayun namanya. Tah ieu. Di keretek teh delman nu ditarik ku kudanya. Mohon tah kitu. Teu kenging lebet si keretek oge keretek roda cenah kan dina eta dina rumpakan teh kan beca, bemo, Honda mah motor pangitannya. Motor gitu tiasa lebet. Tiasa lebet didinya teh. Harita numutkeun lagu ieu numutkeun rumpaka kawih ieu. Berarti mah khusus jang mobil mobil teh lebet. Da lebet, mobil mah lebet. Eta mah kanggo mobil gitu. Hari Honda teh Honda teh. Honda mah motor. Juga orang dulu mah Honda teh motor Kawasaki mah Aqua teh. Cai mineral tah siga gitu siga Pepsodent teh odol gitu tah. Ade odol tuh ngepe. Guys. Di odolep. Tah gitu. Ya. Salajengna Jalan Braga mobil plat beureum. Plat beureum di dinya sanes hartosna mobil pegawai negeri nya. Pemerintah gitu. Sanes tapi kanggo jalmi-jalmi jegut. Nya itu khusus lah. Jadi teu sembarang orang tiasa lebat. Nya tiasa wae salosna mah ngan nya kitu asa nyindir meureun urang mah batur gara mobil plat beureum cenah. Eta teh jang noni-noni anu emasna reuncem. Kan terus aya kan perhiasan emasna reuncem. Tahan harga jaga gengsi. Aduh, kan di dinya terus aya pan katinggal kan. Berarti kan anu beunghar mah kan eta anu diieukeun kan. Bisa anu dijaga teh kan harga diri kan. Jaga gengsi. Di dinya cenah disebutkeun meuli tarasi saking ku gitu ya anu nyiptakeun ananya. Dirinya mah sebenarnya teu tiasa meser tarasi gitu. Ngaibaratkeun dirinya mah teu tiasa meser anu hal-hal anu dianggapna sepele gitu. Ana rakyat jelata gitu. Yang melihat tarasi mah teu kudu kadinya gitu di warung ge loba. Harita gitu. Tah janten eta oge jadi anu bade ngalangkung kadinya kan jadi muter jalanna. Nguriling pangintennya ka ieu teh da caket gini caket lintasan kareta gininya gitu biasa nguriling dirinya teh aya ieu teh
Cikapundung pan caket kan tadi Ya. kukureling kana teh ka ABC ka ieu ka non ka jalan ke Sunia Raja panginten daerahnya Ya, anu betul, caket-caket di dinya mah panginten kukureling teh di dinya panginten ka dituna kalengkong pangintennya Kukulian kan berasal kan ka pasar baru lah di dia nyiar barang mah niat tarasi ya kukurilingan ya. eta teh tempat disebat oge Jalan Braga teh tempat shopping jalma gede. Oh, jalma gede teh lain raksasa, tapi jalma anu jegun berarti kan. Seperti abi mah terus telepon mah jalma jeung non gaul jeung jalma leutik mah. Oh gitu. Nya nomor sapatuna 20 gini. Oh, kamu budak leutik kan. Orok ke. Nah gitu tempat shopping jalma gede anu artos seueur panggilnya. Anu harga oge tos teh di ieu tos teh di emutan deui gitu. Tos teh ieu anu tempat pamer mode cenah di dinya teh. Pamer mode berarti kan Bandung tos dikapungkurkeun oge kan. Bukan hanya tempat sanes mung ukur tempat shopping tapi oge tempat pusat mode. Panginten Parisna Indonesia lah gitu. Ya kan non Paris Panjapat ya. Tah si gajana mah gitu pangintennya kan pusat mode da dugi ka ayeuna pan Bandung tuh jadi kiblatna mode di Indonesia kan. Mode sareng kuliner atau kuliner ka Bandung lah etana jagona lah istilah nama. Tak itu panginten tidinya oge kunaon Bandung disebat Paris Panjapa gitu kan. Nah gitu pamer mode lunggak-linggak ucat acet nu nenjokeun panas tiris kan gitu kan. Berarti kan di hari tahu terus aya iya kan Pragawati kan. Gitu berarti kan modena terus lengkap gitu. Ya. Anu diiekeun anu di istilahna dipintonkeun. Aya mode anyar dipintonkeun ku Pragawati kan lunggak-linggak ucat acet nu nenjokeun panas tiris nya atuh. Catwalk teh gini. Tah gitu. Ucing lempang kan catwalk. Ucing ya, ucing. Tah disebatkeun dina kalimah salajengna Jalan Braga tetap terubah. Tika pungkur gitu. Mohon di kaina memang gitu kan. Tebi hari ka kiwari. Sempet sabaraha tahun kapengker geningnya aya anu wantun mugar nya sanes jalana bangunanan heula. Oh bangunan. Bangunanna aya nu ieu kan aya nu wantun mugar sok sanaos anu gaduna kan eta janten cagar budaya pan. Ya. Eta dijaga kan. Cakar eta mah. Cagar ya. Cagar. Cagar budaya untung ka ieu kabujeng ka pendak di ieu langsung diamankeun ieuna teh nya bangunanna lebar atuh bangunan sakitu sararaena kan dirinya mah kan gaya-gaya ieu mah gaya-gaya Eropaan gaya-gaya Eropaan gini duy ka ayeuna ge kan pantes gitu kan sok sanaos memang eta istilahna jalanan sakitu-kituna tapi bangunan kiri kanan teh gedong-gedong nasararaya. Sok nya toko ieu kamoderanan gitunya kayak kopi anu terkenal naon gitu. Tapi tetep bangunan mah eta kene gitu. Oke ka minimarket oge nganggo bangunan eta. Gitu. Margi kan eta memang lebet cagar budaya eta dijagi pisan. Dan mudah-mudahan oge ieu teh dijagina teh teu mengukur ieu saterasna lah gitu dijaga supados anak incu urang oge apal ke Jalan Braga teh sanes ngan ukur erek ningali lukisan. Lukisan mah di sisi jalan seueur gitu kan. Tuh bade prewedding unggul. Prewedding unggul di dinya gitu kan. Teh iyalah. Tapi kan itu teh ngandung sajarah mata Jalan Braga teh. Salajengna Jalan Braga heureun ka gigir satengahna beaku parkir. Ayeuna ge satengahna beaku parkir. Tengahna leuwih. Tengahna leuwih. Kan paling 2 mobilnya ada parkirnya lain iya yang ngeyeng teh geuning gitu. jadi hiji leuwih saeutik gitu setengah buat ka macet tuh bener jadinya emang macet gitu jadi urangnya udah tos mapung deui keur mah untung nanti ponok gitu jalan teh teu panjang teuing jadi macetna oge disebatkeun Jalan Braga macet ya wajar lah istilahna da ponok kecuali upami kan dilajungkeun ka dituna gitu ka Sunia Rajana macet eta mah memang ngaraosna eta mah salain janten non jalan cagar budaya tadinya saya nama kanggo pariwisata udah we nu ukur jalan-jalan mobil mah tong kadinya saya nama gitu mohon jadi kanggo jalan-jalan tapi eta panginten eta oge kan
lebetna karena sejarah oge kan. Nya. Asa kirang merenah misalkan upami satengahna bea ku parkir berarti kan Iya. aya sejarahna tiba heula lagi setengahna bea ku parkir layu dianggap wajar ayeuna setengahna bea ku parkir kari-kari ayeuna mobil teu kengeng kadinya di payun ge sempet kan dianggo car free day gini Ya. car free day tapi ayeuna tos teu ya Teu jalan aya deui. deui teu jalan deui tah kitu satengahna bea ku parkir daleres orang kami orang ngalangkung gitu kadinya di Asia Afrika belok kadinya mengkol ke Jalan Braga teh. Tapi sok sanaos macet da taongeunana seueur pisan atuh. Kenca katuhut teh kan Carali kitunya menuju katinggal. caralik anu ju popotoan Iya. gitu. Aya anu sekedar nongkrong. Cek Kang gitu. Ibing mah nu teu mimitana mejeuna cetrokeun mejeuna talapungeun deh. Aya didinya. Da iya komo ka ieu mah nya keuna ka pameget mah kitu nya nu rada ieu mah rada hejo ningali nu karari itu teh gitu kan. Nah gitu nya. Mudah-mudahan gitu nya sok sanaos ieu sok sanaos kitu jalanna memang jalan ka Eropa-Eropaan cik atuh aya ieu nama ari dangdosana nama tong nyararing sating gitu kan gitu. Eta sok keur mamacet di pasihan nu kitu atuh betah gitu kan. Bilih gitu. Yang ada gua nih lah padahal banyak teh dihareup lo Iya. makan anu ngatur. Ada Geus ngomong. di tukang iya nate ngelaksonan Buru aja. cik atuh ningali anu kitu wae cenah digana gitu tah didinya oge disebatkeun dina rumpaka teh Braga kalebetnya jalan anu paten teu niru jalan nu sejen. Ya memang gitu tiba heulana duh ayeuna upami urang ninggal dina foto-foto Bandung Tempo dulu udah gitu gini dugi ka ayeuna gitu teh ieu nyaris teu robah lah istilah nama ukur eusina hungkul anu ngeusianana sareng anu ngajamanana anu benteng kan dilindungi teh ya tadi. tamuhun eta tah pentingna cagar budaya teh kitu janten urang oge salaresna upami eta cagar budaya teh dijaga meureun urang ge moal tiasa ninggal Braga ayeuna sakitu endah nanya ninggal ieu sok sanaos eusina eta kan seueur nama kafe galeri seni gitu kan kadituna toko-toko atau tempat uang gitu kedai hakan rumah makan gitu. rumah makan nah eta teh kan efeknya seueur kamacetan eta teh efekna oge seueur sanes mengukur kanu macetna oge kanu ngatur cenah kan dina eta teh tukang parkir polisi bapak-bapak polisi sing sabar di beragamanya ninggal kamacetan gitu hampurain lah memang dah kondisina kitu nya upami ninggal karena kasus ieu nama kasus dina lagu nama memang kitu ti kapungkurna baeud nu ngatur cenah keur wayahna sabar nah itu di etaan eta anu ngadamel ieu rumpaka kan seolah-olah ngabeberah tak kanu ngatur teh teu mengukur berarti kan ngatur teh biasa tukang parkir atau nafsu pak polisi cik wayahna sama dan itu memang nyejalana nya kitu tapi unik di upami di ieu mah pan upami misalkan ka Jogja mah aya Malioboro nya tah Bandung mah gaduh eta gaduh Jalan Braga tah Jalan Braga eta upami misalkan urang di Teleuman deui eta teh kabudayaan anu ieu istilahna mah kabeungharan kota Bandung nya istilahna mah kota kembang Jalan Braga ngawitan di ieu ngawitan di Asia Afrika teh kan tos urang teh di ieu seolah-olah disuguhi lah gitu nya disuguhi ku segala rupa bawa kesenian aya kan didinya teh aya ieu kan aya gedung kesenian kan gedung kesenian di sini aya seni kanggo biasa tempat pentas caket Jalan Braga gitu mung sapertosna mah lebetna kalengkong duka jalan lebet ka Jalan Braga gitu terus seni rupana aya terus modena aya katuangan kulinerna aya aya pugu dugeun kan aya nama aya ka palih dieu nama aya ieu oge aya teh small oge gitu Braga City Walk pamita lokat apartemen kayak ya mudah-mudahan urang salaku orang Bandung ngerasa rilis oge gaduh Braga tapi urang oge
kedah ngajagi atau Terus. utamina ka pemerintah Terus. jaga eta teh kabeungharan kebudayaan urang ulah dugikeun ka tiasa ical kitu wae. Supados anak incu urang ge tiasa ngarasakeun tiasa Ngaraoskeun ngaraoskeun. endahna jalan Endah. beraga. Jadi tong duwikeun kamu ada ngucarios unggul tapi ngan nyanyi hunggul gitu. Tah, Jalan eta mana sih. eueuh. Nah, gitu. Sapotos eta kahempi kana Gasari lagu eta lagu kawihna Mangkoko. Koko. Tapi abdi nyalira teh apa tangkal Nagasari teh kumaha gitu. Teh apa tak ulah dugikeun ka kitulah istilahnya. Kayak abdi Cipicung. Cenah teu lama di situ ya tanggal picung. Tapi teh aya Teu apal, teu apal tanggal picung kumaha. picung mah kelawak eta teh. Ya, keluak. Gitu. Tak itu panginten Kang Wowo Siap. perkawis jalan beraga. Beres. Mudah-mudahan kurang tiasa ngajagi ngajagi Nya gawe bareng lah antara masyarakatna anu gaduh perusahaan oge pamarentah. jaga jalan beraga. Tah eta supados tetep konsekuen, Nah, tetep paten gitu. teu niru jalan nu sejen. Nah, eta. Nah, gitu Pak. Gitu panginten pamirsa. Alhamdulillah tadi dikawitan ku nembang sok bari jeung Kawih eta mah. kawih bari jeung pales. Hakeun we. Jadi sebenarnya maca eta na titik-titik eta mah. Matangna tadi henteu sadayana maca teh. Nah, contekanana titik-titik. Mun Keun ada masih belajarnya. iyalah da istilahna pamirsa ge mafhum. Upami hoyong raos mah setel we anu Tah. versi hetikus Tah, enang eta eta mah dijamin rauseun. Jamin raoseun ieu. Karena ya tami-tami micinan ieu tai cepil cenah. Jadi bersih. Tapi nyingsiran ucing we. Mohon laras pisan. Aturun palawargi sadayana anu parantos manco ti kawitan nugi ka alkasan mugi aya manfaatna bobo sapanon carang sapakan Nada agung cukup lumur jembar hapuntena pemisaur kidalang mah cenah kumaha kembang pinitik Sumedang tinembangan tutup lawang sigotaka. cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.